kieu euy. Kebon teh dikontrol teh ka balak kieu euy. Kebon teh tinggal kado cenayaan. Kieu euy. Mau penghibur sama badan heula kebon. Sampai dipanen ngeraken alangan kebon teh kebala sakti bala ing bala we kebon kebala sakti aja sajahan bala bala dan nelpon deh Assalamualaikum. Naon? Keheula atuh. Ieu keur boga tugas heula. Heeh. Eta di mana? Wartoskeun lah ka si mamah bejakeun lah. Heula keur usaha heula. Wow. Heuh ngaranna di kampung kieu atuh da kumaha? Teu meunang cicing hari libur teh kudu ini tuh kudu aya kegiatan. Heuh pan kikian teh pan keur maneh keneh. Di mana? Sia sok asa ngalieureun. Pira geus sakedeung kudu hayang sarua jeung batur jalan-jalan popodolan. Lamun ngahasilkeun mah jalan-jalan oge. Pokona mah antosan lah di dinya antosan. Antosana ya keur boga tugas heula ngababadan heula kebon ieu dititah ku si mama. Antosan nya yuk assalamualaikum malila sakedeung deui paling 2 jaman lah iya ngaganggu wes ya ya dong mana ieu horoream itu ngababadan teh cicing di mah puguh deui sare bare libur teh batur mah cicing aya puguh ngababadan we iya kalau sirah lagi ada ten kakolot mah kudu dikit kudu ngagugu segala rupa oge aing teh mikir deui sok sieun jadi jelema doraka kacau pisan sedikit sebanyak oke bah jelema geus beres yang babadan ayeuna mah anjir beuteung lapar aing ka mana nya saung gitu tugan we anu nganteuran aing beuteung lapar kieu anjir teh isuk-isuk sandahar jadol teh beuteung lapar aduh harunya bebek aing can dahar yang hulu asin lah bere aduh aing beuteung lapar teh isuk kemana we oneng heula saep sargencan naik kong naik kadinya si lain aku kali tuh jalanna beuteung lapar kieu aduh anjir aduh ieu mah nyiksa kieu carana mah aduh sini kemana wae jauh ari mana ka dieu teh saep biar beuteung lapar aing itu kuat sarua urang ge cendahan heula dahar we anu bareng semua ya semua aya lain ka dieu datang tuh ningali kadang mawa hulumbe ngan eueuh heeh kuluna we hungkul mena tong dibawa hulumbe tingali itu ya ngababadan teh beuteung ti kalapar kieu sama tadi karena naon aing naik sapu ajaib ngeulila aing beuteung teh isuk lapar sia teh akan we meni loba tatanya teh capek yang sebenarnya main di OVD kikian teh hayang mah sare aing sare aneh mah sare we sapu peuting teh gawe lah itu kumaha deui da teh kikian teh ripuh atuh bae ripuh coba beuteung lapar sok ayeuna mah naon wae dahar teh tahu jeung endog ieu mah tong sok olo-olo presikan eueuh tadi nak mawa hulumbe mereka punya wae bilakan ya anjir tong ieu urang nyambel sendokna mana atuh ayo mah bae lah make leungeun we atuh maneh teh lain dia ngalah dahareun ditunggu poho euy nginumna tadi bawa geus we ngadahar cai sawah sekalian bae lah saep tong ngomong lah lieur mah saep maneh mah loba ngomong lah
Siapa ya semua? Siapa ya siapa? Bae, saya bae. Terbalik pisan. Baiklah, bae. Lain cicing di kebun betul tanya badan lapar. Udah mana pakawean oge sare dahar, gak sare Kan urang dahar. lain jadi dina lapar jadi henteu urang mah aneh. Ane mah saya aing geus mawa hakan. Lain aing mah penampilan jadi beda kitu aing mah. Ka sawah oge ikut ke menor. Nya bae we atuh da kudu geulis Si nya. aing naksir. Anu naksir mana malah anu naksir rek entog ge. Kang ieu Kang Sapeng ini aya di dieu sia diheureuyan geura. Siga nu lieur emane duda eta mah. Aing suka udah. Siga nu lieur bae sok guru dahar saep loba ngomong si saep mah lieur Sok saep. bae aing. Ieu renos ieu teh kumaha? Renos we Di mana-mana lagi awewe nu bagian eta mah rina laki. Tamun awe geuring nu kusaha? Ieu naon ieu para belenci ieu nu kieu. Bae dahar saep tong bangun tu saep. Aing mah jadi hoream dahar ngoge ah. Sok-sok Ieu dahar. cara nama Sok-sok dahar. dahar tapi urang hayang dihuapan kali-kali mah atuh urang kira-kira atuh serangan wae da teh geunah atuh. Sorangan. Huapan bae. Anya rek dihuapan ku naon ya. Aing kuleungan memadai soalnya enak keur kolorna. Kolorna teh eusi calana. Duit. Kolorna. Coba duit Duit sarua tempura we. Tanggal kolot. Tanggal kolot. Mana gajian ge tara inget ka aing mah. Aing mah hayang dibere. Pake para ucing we, para ucing. Mending kana maraban ucing aing daripada maraban awewe mah. Heeh, kemari sare jeung ucing. Nah ulah kitu atuh. Tamat teh. Udah saep Teu loba iya atuh wawancara. tadi carana mah. Guru saep loba wawancara teuing. Bang maling ya teh siga nama jelema teh setiap kali ieu cau wae anjing teh geus deui caunya euy aing mah maok deui nyaho aing teh butuh duit kitu jualeun euy kacau untung itu aya hiji cau teh jelema kacau enem ku aing kepang jadi sabet anjing teh jelema ieu waras aing mah euy wah pageuh di bedog teh itu nangasah beh kieu mah aya naon anya nyul yang bedog kot ka hese anya toko ukur kieu euy kok itu kenang nguling gitu kok naon euy kira-kira wah damang alhamdulillah kali pelas ieu geus ngontol ieu kadinya iya diajar suling meureun geus teh sumbang wae suling teh euy lu kok kuat sampo beak kitu sahan maokna nya jelema di dieu mah asli tekau peudeut ditungguan di jelema di dieu mah teu tekau peudeut kajual sampo beak deui ya kira cau tuh leuheung ieu mah tinggal cau rada can bari jilnya ngarulah kene heeh mentak ditungguan beri nyulingnya diajar bener kudu tungguan cau teh bahaya aslina emang coba bangsat kieu mah urang teh intip kali-kali mah tuh mah jelema teh berat heeh tadinya ieu ka urang katiga heeh ieu si Aib aya kitu euy ati obrolkeun pisorana mah aya tadi lebak teh heeh ayu teh obrolkeun geus Aib urang teh ieu butuh duit keur ieu nian keur sampai teh can jadi dijual dipinjem heula urang teh ka si Aib ulun si Aib pugueun duit eta pas boga duit keur aku ada yang pilah ka ieu aku anak ieu anak sultan ieu kan urang teh ka si Aib ieu atuh sabenahan soalnya reungi teh tadi ngajak nyuri gimana ini kayak ada pencu kok alah kok nah teh satu daun kieu kok alah itu anu maju kitu eta oh iya sok khawatir naon teh aduh teh we